Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nuna lauk dina koja, melak hayamna cerempeh. Nu dariuk mah cukup loba, nu ngajawab salam ukur sawareh. Melak jati sisi leuweung diceboran make cai. Bilih tadi keur malaweng cing wang cobian sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum. Sabada nyanggakeun salam tawis kehormatan Islam. Puji anu maranti urang sanggakeun kadat Allah Rabbul Izzati. Puja disanggakeun kadat Allah anu Maha Kawasa, anu salamina ngaraksa tur ngajaga kanu taat sareng anu berdosa. Rahmat miwasalam mugia salamina diwuwuhkeun kepaduka urang sadaya. Pejuang Islam anu parantos nyandak umatna tina jalan kasasaran kana jalan kasayaan wastana Kangjeng Nabi Muhammad. Tehilap ke keluargina, para sahabatna, tabiin sareng tabiatna, harapan urang sadaya mugia diangkeun janten umatna anu ngengingkeun syafaat di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pangresa sesepuh pasantren Muara anu kusim kuring dipihormat miwah keluargi agengna, bil khusus guru-guru sim kuring anu kusim kuring dipihormat, dewan juri anu kusim kuring dipihormat, dewan asatid wal asatidah, rois roisah, pengurus santriwan santriwati, oge teu hilap santri santriyah Muara anu kusim kuring dibanggakeun. Nu mudah-mudahan sadayana aya dina ridho kali magfirah Allah Subhanahu wa taala. Wangkin ieu sim kuring ngadeg di payun bade diajar nyanggem sanes ku tiasa sumawonten pinuh ku ilmu penemu jembar ku katiasa estuning bade ngawantun-antun maneh sanaos tuur nyorojod awak ngaderegdeng remes kesang tiluhur duwi kahandap duka bakal pingsan ieu teh teu puguh rarasaan sampean asa teu napak panangan asa sing sireumeun hapunten bilih abdi nyusruk di payun mugia sadayana kersa ngadoakeun ka sim abdi kumaha kinten bade ngadoakeun moal bade moal. Alhamdulillah kalayan takdir ti mantena urang tiasa riyung mumpulung patepang lawung patepang rarai patarema panangan di tempat anu barokah. Nu mudah-mudahan ieu riungan teh sing ngajantenkeun hiji wasilah
kangengingkeun sapatul uzma di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah ayeuna urang parantos patepang deui sareng sasih anu mulya, sasih anu dimulyakeun ku Gusti Allah nyaeta sasih Muharram. Anu patepatna kaping 25 Muharram 1445 Hijriah. Anu nandakeun yen umur urang teh tos nambihan deui. Tah dina tahun anu anyar ieu urang kudu daek jeung kudu berusaha kana ningkatkeun ibadah sareng ngomean naon bae kasalahan urang anu geus dilakukeun teh heula. Mumpang masih dipasihan yuswa ku Allah. Dauhan Allah dina Al-Qur'an surah Fatir ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi ma tadakkar wa ja'akumun nadhir. Shadaqallahul adzim. Anu pihartoseunana lain kami geus manyangkeun umur aranjeun meh anjeun bisa mikir keur jalma mikir padahal geus datang saurang anu mere peringatan. Yen sanyana umur mah teu aya nu apal. Boa isuk boa pageto urang dicanda ku nu maha kawasa. Tahun anyar ieu teh sing janten pepela keur urang. Tahun silih ganti lain hartina nambahan umur, tapi umur urang teh ngurangan. Jatah hirup di alam dunia teh beuki saeueuh. Matak ulah berpoya-poya, ulah lalai tina ibadah, komo deui kana ninggalkeun salat. Jadi urang kudu antusias kana ngarayakeun tahun anyar ieu teh, meh jadi pepeling keur urang. Kumaha atuh cenah ngarayakeunana? Ngarayakeunana mah kumaha bae, nu penting jauh tina madarat. Contona ku ngayakeun pangajian, eusi pokona mah ku acara-acara ibadah meh berkah. Hadirin anu dipihormat, salah sahiji kewajiban urang salian ti ibadah salat anu 5 waktu nyaeta diwajibkeunana thalabul ilmi. Sabab sanaos urang getol ibadah, getol salat, getol puasa sareng sajabina upami teu dibarengan sareng elmuna maka eta sadaya ibadah disebatna mardud, ditolak moal ditarima. Jadi pami aya rencangan urang di lembur anu acan masantren sok ajak hayu urang masantren sabab di antawisna ilmu kangge ibadah mah di antawisna teh di pasantren. Mudah-mudahan ku awal tahun anyar ieu urang dipasihan yuswa anu panjang tur barokah supaya bisa ningkatkeun kana ibadah sarta dipasihan kesehatan sareng rezeki anu berlimpah. Hadirin anu dipihormat, moal seueur teuing anu dicarioskeun hapunten anu kasuhun tina sadaya kelepatan tisim kuring dicekapkeun sakieu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.